Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten, wilujeng dinten Jumat, tanggal 13 Maret 2020 genep atanapi 22 Ramadan ya. Mun teu salah mah hari ke-22 bulan Ramadan. Jadi kurang leuwih sekitar samingguan di urang bade ngalaksanakeun boboran siam atanapi Idul Fitri atau lebaran. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kakiatan oge dipasihan panjang umur, dilancarkan urusan, baik urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan semua urusan dilancarkan lah. Alhamdulillah ya dina dinten ieu sore asar gitu nya, pas sore cuaca rada mendukung oge di langit ya orang sepil. Nah ieu teh ya kuring aya di balkon imahnya. Jadi salila ieu teh kuring saurang mah ngonten teh deukeut. Di dia lah. Di Lebak eta, di dinya tempat nu disebutna di Legok. Komplit dinya aya walungan, caina herang, terus aya saung, sawah, kebon, empang, pokoknya jangan ngonten dinya komplit lah. Yang ngaliwat, yang ngopi, yang naon tempatna tiis, mantap lah pokoknya. Terus kadang nyebrang ka belah dieu, di sawah-sawah ieu kadang orang ngonten-ngonten. Terus aya nu hayang apal anu kamari sempet kuring sempet hampir setahun ya, hampir setahun lah konten di Kampung Legok, hampir setahun. Jadi kurang lebih nama 10 apa 11 bulanan kuring konten di Kampung Legok. Di mana cara Kampung Legok teh? Tuh. Tadi dinya dina tungtung curug eta Kampung Legok. Lamun ti dieu lempang kadinya, lamun lamun aya jalan mah mun diluruskeun ka Kampung Legok paling kisaran sabarahanya ayalah sakilo atau jauhna sakilo setengah lah kalangannya ti dia mah jadi mah kalangan di pokoknya tempatnya persis aya di dia di dia Kampung Legok. Dan cuman lamun kaditu nana motor mah jadi muter kaditu muter kaditu kadinya. Jadi lamun naik motor mah jaraknya hampir 3 kali lipat, aslina hampir 3 kali lipat. Dan kusabab ada lewat sawah mah kadang-kadang kan hoream, jadi nyasuk na motor weh karena cepet kena na motor sanajan jaraknya 3 kali lipat oge. Nah aya baheula mah samemeh can ka Kampung Legok mah di dieu aya pila karangannya di dieu. Nah pokoknya mah ieu jembatan tuh geuning aya nu keur ngusupnya keur ngalalau. Nah ini di tah pilana teh teu katinggalinya. Pokoknya mah eta lah baheula keur jeung si Iman si Uwa masuk ngaronten didinya. Ayeuna ge sakali-kali ke urang ngonten didinya. Konten gulkur. Mun ti dieu mah halangan ku tangkal kadu ieu. Tangkal kadu ya tangkal nangka. Wana katingali suhunanana. Tempatna enakeun jang ngaliwat, jang namanya jang ngopi mantep lah pokoknya mah. Gitu. Urang kadiekeun kamerana. Aing mah. Jangan kena di ditu. Ieu mah urang bari ngabuburit lah, bari nungguan lebaran. Bari nungguan buka puasa. Tadi mah di dieu deui kamera teh enakeun. Hiji deui nu can kasepil ieu. Baraya bisa yang apa yeuh. Nah, bisa yang apa? Si Tuan Neasa teh kan itu Kampung Legok tuh, di itu Kampung Legok.
Tah situan esa teh belah dia tah, belah dia situan esa teh deket sarua lah, jarak antara ka kampung Legok jeung ka situan esa deket dia. Set menjalan sawah mah malila lah di ditu kampung Legok, di dieu mah situan esa. Tah lamun ieu mah anu ayeuna sim kuring jeung akang sia jeung siwa sok kararonten tadi di Legok di nya tah aya walungan ti dieu teh walungan kadinya. Jadi ka dieu walungan, ka ditu ka situan esa walungan apana cenah herang. Terus hiji dieu anu dara deket lah. Tah aya anu disebut kolam renang Cek Selong di mana cenah tuh kolam renang Cek Selong ketinggalan di parkiran anak eta apa nama kalangan pokoknya beh ditueun toren nu biru ieu tuh itu. Nah persis di dia parkiran kolam Cek Selong berarti kolamna gadieuna. Nah ieu teh ka ditu teh jalan. Nah ayeuna orang sepil ya di mana cenah ieu teh aya Gunung Burangrang. Nah ieu Gunung Burangrang ya. Gunung Burangrang teh anu membentang di mananya di wetan keneh nepikeun ka itulah warna kalang kuy mah. Tah di dieu teh aya kampung adat Bojong Loa. Ya kampung adat Bojong Loa masyarakatnya masih guyub lah, alhamdulillah guyub, masih naon gitu, suasana masih asri di kampung Bojong Loa. Jarak hampir sarua antara ti dieu ka Bojong Loa, ti dieu ka kampung Legok, ti dieu ka Situan Neasa, bahkan lebih deket kene ka kampung Bojong Loa. Yang konten di kampung Bojong Loa mah cocok lah, rek yang konten komedi, rek yang konten natur atau short movie, karena rek konten wae, konten on wae di Bojong Loa mah cocok aslina. Dan kuring yang di Bojong Loa mah kayaknya waktuna jeung paterna acan ieu. Nah, kurang masih kene ngajalankeun naon konsep anu jeung Akang Sia. Lamun dina Facebook nama video-videona ditayangkeun dina Facebook Akang Sia, lamun dina YouTube nama dina YouTube akun ieu. Jadi cerita-cerita video-video pendek komedi. Nah dina YouTube mah dina channel ieu ya kita selebor dina channel sim kuring. Lamun dina Facebook nama dina channel Akang Sia alias Kang Nanang. Tapi pemeran nama tiluan kadang opatan. Nah didinya anu paling dominannya paling sering nama tiluan sih sim kuring, Akang Sia teh Kang Nanang termasuk jeung si Wa. Tapi kadang aya oge Kang Asep Haris jeung lainna lah kayak aya Ustad Eman oge bakal kayak orang sabada lebaran orang ajak ngariung, orang ajak ngopi di Legok. Aya Pak Eman, aya saha kamari teh nu harayangna. Oh, Rizky Hidayat eta fotografer anu sok motoan lalu lalang, anu sok motoan orang-orang nu di situan ngasa pokona. Mantep orang keren lah foto-fotona. Oge aya kamari teh nu ieu teh. Pokona loba lah. Loba nu harayang ka Legok. Hayu diantos ke sawal urang ngaliwat, urang ngopi bareng, urang nonton bareng, urang hiburan lah. Keun aya masalah sukses mah atau kumaha milik. Penting mah ngisi hiburan, ngisi waktu luang, jeung teu ngaganggu waktu urang kewajiban urang gitu. Lamun teh urang enak waktu usaha, waktu urang gawe ulah ngaganggu waktu-waktu eta. Jadi urang kontenna di luar kesibukan urang. Ketika urang aya waktu luang bisa ngariung babarengan nonton babarengan berat dirinya ide kabeh konsep kabeh dihijikeun jadi hiji. Alhamdulillah meureun aya di Legok ieu mah pos berjalan sekitar 2 bulanan lah, 2 bulanan lah kurang lebih 2 bulan apa 3 bulannya. Tapi alhamdulillah support di baraya pangpana aya dina Facebook mah pasti langsung karomen, aya dina YouTube mah jarang komen, hanya viewers paling nu nonton teh nonton nongkrong dina YouTube mah. Jadi yang na Facebook mah ketika aya video-video menarik langsung dirinya interaksi, langsung di komen, tanya jawab gitu kan.
Nah itu mah di akun Akang Sia lah. Nah gitu beren pemirsa baraya dulu sadayana sim kuring mah konten teh ngan saukur resep hiburan. Pokoknya jadikan sosial media itu ajang untuk silaturahmi, mencari lebih banyak teman, mencari lebih banyak dulur. Pokoknya mah neang neang naonnya leuwih loba dulur mah ngeunaheun aslina urang ulin ka ditu ulin ka dieu ka mana-mana babari ketika orang susah naon-naon aya nulungan silih tulungan itulah ulah soten nu pinter kodek resep uring mah nu pinter kodek hampura bisa anu kasinggung nya lamun teu masa ulah kasinggung nah itu penginten untuk saat ini demikian dulu nya lah rada bagal ya malu betul kosong ya orang lanjut deh mudah-mudahan kepenting orang kopi bareng yang akan saya jeung siwa jeung nu lainna sakitu soal bis burit ya waktu salat asar waktu ngabuburit ya bari nungguan buka puasa sing pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag